اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Wallahu a'lamu bimuradi wa idza quri'al qur'anu lan tatkala den baca al-qur'anu Qur'an fasami'ulah maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kadua Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wa ansitu lan tada nengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilas dan turunkan ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran halan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil qur'ani kalawan qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat sa qur'an wa gilalan dan ucapakan apa fi qiraatil qur'an mutlaqat ing dalam maca qur'an halan mutlaq واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Wallahu a'lamu bimuradi wazkur lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sirra tegese ing dalam jeratu tabarruan ala dep tadalulan tegese dep wakifatan lan ale wadi khofal minu tegese wadi minhu saking arab wa fauqa siridunal jari lan dalam sadurunge landunal jari ada orang anak banter minal qauli saking ucapan ayakos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore ay awailin nari wa awakhir ya tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Wallahu a'lamu bimuradi ing satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaikat tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqrana sarombong ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan qadi Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khubi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DPDP lan ibadah fakunu mitlau maka ana siraka baiku mitau umpamane alladzina fakunu mislahu maka ana siraka baiku umpamane alladzina
Al-Qur'an teh mukjizat Al-Qur'an lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran aya berarti mukjizat aya. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa kurang. Ketika kurang diperdalam makna-maknana can karasa mukjizat Al-Quran can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher, maknana kunyana terus disilulupan, diperdalam, dibaca, dihartikeun, diamalkeun, dibongkar maknana, mulai makna huruf, kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim. Mulai ibadah pinuh ku kayakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna. Lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum li. Kang Pendi, jangan berpisah engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Aduh, Masya Allah, paham. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, Raja Sepa. Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta izkola Yusuf ngamuk. Jehehe, lain lalagaan. Aya jelema ka urang, nek ngahurupan urang 40 ulah 40, 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mal dibacakeun ku aing terus. Tama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna ana wa rusuli. Wah, langsung tiup. Puh. Munti itu ngajengkang urang. Beres. Dua di antarana. Lolobana urang nu ngajengkang. Mujizat. Mujizat Al-Qur'an lain lalagaan. Masya Allah Karim. Emang kuari eueuh kitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Qur'an ambalah ya loba keneh. Anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema. Quran teh mukjizat. Boho al-mujiz. Diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalaran demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Oh, anu jelema hudang sorangan, deuk kumaha atuh?
teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa di Ciamis lempang ke Jakarta lamun lain mujizat Al-Quran nempe modar nyana ye bagu bah gitu pae jadi lempang ka Serang bage itu wana tuh je bang wah parang sana lamun lain ka sorot ku mujizat ngan teu karasa ai eta nya boga himmah anu tinggi boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis eta di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana lamun lain gagahna mujizat banyak nyawa kapal atuh neuk nanaonan nyawa kapal breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu gagahna mujizat teh kos kitu tanpa ditita-tita sanajan nyana ngomong apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat Maidah ngamuk masyaallah bentar cek singko di Jakarta itu si Aok apa-apaan bawa-bawa Maidah maerot ke dibawa tolol deh singko kalau maerot dia jangan bawa-bawa Maidah kayak ceknya nama jelema meureun Maidah Al-Quran ya Allah ya Rabbi Al-Quran teh lamun geus gabu kula Quran kakarak saayat numbatak waliullah boga keyakinan urusan pae lain deui urusan pae mah ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae demo teu demo pae urusan anak dahar teu dahar pae Soeharto moal beak 7 turunan modarnya ibutin pae atuh komo sia RT teu bukan naon modarnya siapa tarahe nabe nu sugi ge pae nu sugi pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusan anak urang teh neangan ridho Allah hudang kabeh mujizat hudang mujizat moal katahan kajen kumaha ge ieu can sakumaha mujizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa yang mana udah kenalnya pokoknya gua ikut sono siapa gak modal gak usah tanya modal gua pokoknya gua ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah etan langsahan ngomong gitu coba ayo urang lembur teu nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh didinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mujizat modar sia polisi ye mujizat lamun geus ngamuk Masya Allah gunung diangkat atuh pan cek Fudal bin Iyad ditanya we kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nyana ngidung-ngidul eta wali oh eta kos kitu kebeneran Ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ye set gunung miring gunung kita dengar buktikan bahwa nyana wali itu gunung miring aja dikeun deh wah lempeng deui wali eta teu kudu hese-hese wali mah kulantaran nyana teh teu percaya ka wali kehebatan wali dibuktikan ku Fudal bin Iyad nah eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina mantak di zaman sahabat teu kahartipan Kangjeng geus eueuh tapi ieu seperti aya bae sebab laon sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar Sidina Utsman Sidina Ali mukjizat Al-Qur'an empel ku hari urang lamun bener-bener maca Quran kemudian maknana dihartikeun terus ditelusuri rahasia-rahasia boh atuh ieu nu mantak jelema wali bisa hibar ka Mekah hayang ka Mekah set mukjizat Al-Qur'an yang lain mujizat atuh bisa tangkap Mekah yang balik dia dia teu bisa cekna ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hiber barang datang ka Mekah wah asa ditangkap askar aing geus eueuh aya gangguan nyana cerik nyana ka Baitullah sebab ketika nolna
kaganggu atuh teu bisa hiber deui toy eueuh loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui loba ngan eta teh keur diwarah ku Allah aya naonan tak kaganggu kenyana ciri-ciri awak kapanggih deui sat hiber deui masyaallah urang lamun nyata kehiberan gitu resep asa hayang masalah sia hiber ke anu nembak cek pajar menek peking meureun sia mah atuh lain hiberan cara manuk set tuh Haji Pendi keur hiber tembak lain kitu masyaallah ieu mukjizat nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an teu bisa nu head teu bisa ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong ngalarang ngobrol ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah lantaran narita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan urusan kahirupan keur khutbah teh bisi maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an pan keur salat teh baca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Quran surat kadituna Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas Quran eta teu meunang anu ngomong mantak cek mazhab Hanafi mah cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu urang salat magrib kan kadenge Fatihahna Allahu akbar imam Bismillahirrahmanirrahim bismillah napi mah sakadar penyempurna Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin makmum teu kudu baca Fatihah geus asal kadegekeun bae tah ieu wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah Quran teh Fatihah dina salat pastami ulah dengekeun wa ansitu ulah aya umang ngomong perhatikeun baik-baik salat jadi mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah nya geus bae imam ruku bilu Allah mantak ulah kaget lamun di Mekah ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui cenah mah Allahu akbar cenah mah nyileuk kayak kaditu neuleukeun da keur gadekeun imam cenah teu maca cenah mah teu masalah nyana mah mazhab nyana ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi teu sah salatna lamun teu baca Quran maca Quran teh anu baca Fatihah berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu urang datang ke masjid imam keur majana maca surat pas maca suratna nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas urang datang ka dinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas kan langsung rukuk Allahu akbar urang teu kudu maca Fatihah Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae teu kudu tapi aya nu maca Quran haram
ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar maghrib isya subuh, sir lohor asan Allahu akbar lohor. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin. Itu keur salat haram maca Quran, lain maca Quran haram gandengna mah taswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun. Maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 hudang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh teu budak bener ge tadarus adepan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah engke jam 2 kudu hudang masak aja eta gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pastami'u lah paham situ kudu perhatikeun bener-bener ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu ulah-ulah ngobrol cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug arang dengekeun mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi khutbah na ieu mah khutbah syar'i geus lain ceramah ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah salah eta mah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat 2 rakaat nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat 2 rakaat teh khutbah badak khutbahna 2 lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna pohoan misalna alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu yamin ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gaganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teh sah atuh teh sah wajah lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa situ nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol bener. Deh sakitu ada mah geus teu masalah lah. Maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya. Lain deui. Khutbah. Wa idza quri'al Qur'an khutbah. Di mana dibacakan Quran ya pastanya ulah. Wa an situ.
atawa Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong. Lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus satu Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah. Memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun nu patali jeung pengajian atali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan. Oh, berarti wa ma arsalnaka. Geus ledeg da wa ma arsalnaka. Wah, ieu Rajab subhanallazi asra. Oh, ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi. Wah, eta sunah. Os kitu. Surang dengekeun ulah ngarobrol. Dengekeun ieu teh kan mukjizat. Masya Allah, lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat. Ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun, asupna ka mata nundutan. Berarti yang mujizat teh berat. Wa iza quri'al Qur'anu di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa anusitu maneh kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balu karna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah. Mujizat atuh. Kuari mah maca Quran teh kos kitu. Kori kurang bagus. Ma arsalnaka illa rahmat. Turun. Banyak mustame kos kitu. Ieu Quran. Sakumaha naon? Aya kori kurang bagus. Turun. Namun bagus loh. Hirpa. Wah, ulah orang biasa tenang tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cicing dengekeun. Malah perhatikeun naon kunjana dibaca teu maknana naon arahna ka mana. Wah, Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh. Masya Allah, jadi geus adab. Mudah-mudahan maca Quran, malah ya. Lamun aya jelema keur maca Quran. Qori, aya kiai datang. Urang haram tah nangtung ka kiai haram. Sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mujizat, Pak. Ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus. Urang mun aya qori keur maca Quran, kemudian kiai datang, cuek we guys. Geus cuek we. Geus. Ciparan. Duk. Ulah rangtung ye. Atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai. Teu jauh belum ke mana-mana. Ulah geus antepkeun. Mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing we kiai. Ulah menghargai Al-Quranul Karim. Ulah nyen heboh. Set. Kiai atawa kiai na embung dihormat masalah. Cicing sia. Piu. Ini mah kiai lain gitu budak atuh pan aing kiai. Masyaallah ieu budak aing teh disambut. Ya Karim atuh ieu cium goblok. Kiai tolol. وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُرْ eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarru'an wa khifah kana tadarru'
DPDP wahifah jeung sieun ke Allah. Ieu dalil thariqah zikir. Ieu zikir thariqah ieu. Ieu dalilna. Wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabeha inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tadarruan DP ngarasa hina naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wakhifatan jeung karena sieun ke Allah wadunal jahri fauqsir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan baina sedengan tarik ting ulah laun ting ulah matak ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir khopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha nu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus kitu ke Madura nah ieu aya jalur-jalur matak thariqah naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandiyah mah jalurna ngan 3 kajeun ku kumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakitu engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ka mana Madura ka mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ka mana maneh ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencakajawan carana kos kitu kajen ku kumaha nah lamun ieu Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ye Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta geus ngembanglah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana teu nu teu kajawan mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh jalur-jalur kajawan ketika aya jelema ieu rekat teh thariqah wan Naksabandiyah kok kieu ieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru wajen kuku mah ge putus guru kajen kuku mah lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandiyah hungkul engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan jalur mana nanti lu amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tadi dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang kan pembawaan namun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus tina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin
kunaon haju ku hari pemilihan calon mursid. Ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursid. Teh kudu dibingungkeun. Nu geus kitu mah tama urusan batin. Engke ge aya sorangan tama mursid mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah carana engke. Urang teh aya kotorikoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah ka Indonesia dibawa ku Kyai Abdul Karim ka Banten ti Kyai Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya. Dipadukeun ku Kyai Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naqsabandiyah. Kan Qadiriyah mah jar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naqsabandina kopi peureun dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun. Eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun ge cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelal. Ih, alfiyah diaji, lain sakali gaji Johar Maknun diaji, bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka Mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuari. Diaji kabeh kuari. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, diantara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI nyieun sanawiyah, nyieun aliyah lain salah, nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Tah ieu mah kiai mah keur carita, lain ulah nyieun sanawiyah, lain ulah nyieun aliyah, lain ulah nyieun universitas, teu kudu mondok mah kos kitu mah. Henteu kudu tah mah urusanna dunia, nyieun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu, nyieun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus Allah boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit. Aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon, dokter booking atuh sakola ge sarua. Yeun pondok pesantren mudirun. Asupendia jurusan jahanamiyah teh. Dunia. Ieu teh ulah lain ulah. Ieu mah kiai, keur carita kiai mah. Tafsir aya di otakna. Hadis aya di otakna. Usul fikih aya di otakna. Komo fikihna. Tasawuf aya di otakna. Pasaran ihya, pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus seuing. Kunaon sih teu gageser hate. Nah, pertanyakeun ka diri sorana. Kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ka Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba ya geser ke carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, zikir jam sekian, tergantung umat toriko. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macan karasakan menyana.
zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi geus beres sahareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Kayak kumaha majikan gua angkat puyang aing. Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus. Illallah, 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 illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubade gelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Henteu kudu dipanggil ge. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdi tah mantak Allahumma hdinas siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Oh ya. Mulailah ada lain deui ku hari. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia balik ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh aku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok ta guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih ka ulah torekat sia kos kitu. Ulah torekat sia. Itu torekat dari ka Allah secara mutlak beres. Ninggalkeun dunia. Segala warung, segala sawah, segala perusahaan titik ya saya tinggalkeun deuk Allah. Pada ka Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah aya di gunung. Emang Allah aya di Bandung lain. Teu perlu lempang deuk ka Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab Engkau bersamaku. Engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dieu Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka teu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Ieu kieu Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS na calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di bebean tongongna. Nanaonan kiai. Sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Nanaonan kulah udang heet datang di popohan teh lumpat ya mah. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Neuk laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia. Wae di popohan ieu na bobobeuteng. Nanaonan cenah ieu. Lumpat deui. Malah mau apa mongol kiai. Sia ka dieu sia ku di popohan sia ku di. Nah, datanglah ka kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan.
daun papayitan atau di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar cak aing dahar ayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dahar gayam cak jalan nanaonan si kiai kula keur ngeunah hees ieu datang di gebugan bae di udag-udag aduh cenah kiai tolol cak cenah ieu goblok ieu kiai cak aya kajian aing mah digoblok-goblok ge cak cenah teh nu penting dahar tah sia aya dahar gayam leleg teureui aduh gas tenang malah dikieu-kieu deui ku kiai bluk geus satu cak cenah jeri awak ieu geus jeri terus make kayu gadong dong bluk nah naon cenah kiai ayo geura ter inum kebel mules beteungna aduh mules beteung nya kiai kaja ayo bener keur mules terus utah cenah begitu utah keluar orang kadele ku sia masyaallah cenah kiai masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleut nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok diinum bener ku aing tak kuari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai duh kiai hampura kula mun kiai kula cilaka meureunana nuhun kiai gambaran thariqah seperti eta gambaran thariqah teh seperti eta di diri urang teh loba orayan komo diaje pendi manggeus anak incuan sama oray lain hiji oray bae oray koros aya di dinya oray pucuk aya di dinya oray tandeu oray belang ambalaya geus hese tah mah diobatan naon ge hese gambaran penyakit hubud dunia hubur riasa hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dikaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggeulan sagala dibere tekara kaluar ieu sarua murid thariqah teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh dititah anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh mangaran ke lamun geus da kieu kitu di guru thariqah mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru diliek ku guru titah anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese caritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru thariqah mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah ngan sakadar nuduhkeun doang sia supaya ma'rifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang lamun sabab lamun lain mama bawa tu aing teh bohong makana sujud sia ka aing urang makan kitu thariqah mah lain teh kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orayna mah nyare nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan.
penyakit dia bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku bawa aing dan udah dermawan penyakit dia bae kan tadek ngalengitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing ialah mursyid ngaran dipaksa subtariko tak wirid naik tak naik kuari mah tariko teh lalagaan kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae atuh tariko si kos kitu dilepas ku guru lagi sawana tuh sia teu meunang dipentak ku guru haju bae ka guru suudon teh mah guruna hubu dunia ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya tariko bakal tekar tikunyana lain zikir mah gampang beda zikir sabaraha ieu 160 saeutik amat tuh nafsu 165 saeutik amat sakena ulama 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu penting sabaraha lah ulah loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kalau mah siap sakena wah nafsu mah bisa bae geus bodo sia tuh di luar aturan oh norek engke da ka dituna bae jelema teh norekat mah kitu teh jar aing aing cara aing norekat bae aing bisa hibar segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh jeung jelema engke teu wauh tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat nyana mah kan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas tidak ngomong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah po thariqah atuh sia ngahormat ka aing pan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mendak jelema endek hayang norekat sakali dua kali can meujeuna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di daerah torekat mendak khusus cenah mah merekna kanu geus siap Assalamualaikum misalnya kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge torekat bener kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang ih kaula tuh kiai kok torekat sih ka pamajikan eta kan dicoba kurang guru torekat kan coba pamajikan kan dunia kumaha mun pamajikan ninggal warung kumaha mun warung ngajejes ye eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu ieu cenah kula yang norekat bagawean naon kula magaan ngaji alhamdulillah tuh bagus santri 100 siap ya norekat siap sia lamun norekat santri areueuh bakalna teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh jieu tumbung berarti teu siap berarti berat ka jelema berarti berat kana kamulyaan berat ka dunia norekat tadengit larek norekat kiai kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai emang kuari ge ambruk ieu kuana mah geus disakamariankeun bae ceuk kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit kuwi can boga imah can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara sia bener dek norekat bener sia lain dek norekat dia mah pelampiasan sama kos kitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh ji syariatna nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnyana atuh siap bae
sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh bencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aing na ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia beneran atuh beneran beres mentak moal sieun tipe tinggi zikir jam 1 jam 2 deg aya nu paeh deg pocong aing teu sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teu sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sieun ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anak mohon maaf sana sieun atuh lamun urang kadele sieun kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya terima kasih ya hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos ke datang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwa wangi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget ka kabogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget teh ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak urang mah ieu awak lohir dengan anak pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan aya 5 naksaban dia wa qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sieusina diurus ku nya dipaksa
pemaksa-pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik makom blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siridunal jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri mah kopi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat yang bener sengit amat sengit barang ngambuan ka dieu bau sengit ambeun kok balik ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sa'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihaqin kedua lamak sudah bihaqin tilu lamat luba bihaqin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktuna mulai kidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta ieulah dalil zikir khafi nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosda sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah ayana gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naqsabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang ge deuk nyarupaan kana malaikat melalui thariqah melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat emang malaikat kumaha ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله